5 paribasa Sunda anu awal katana tina kata asa. Anu kahiji asa bucat bisul. Artina ngarasa lugina sanggeus ngarasakeun pagawean anu berat atawa sanggeus lesot tina kasusah. Anu kadua asa dijual payu. Artina pada ninggalkeun di panyabaan atawa di pangumbaraan. Anu katilu asa ditonyok congcot. Artina ngarasa atoh dumeh menang rejeki anu teu disangka-sangka. Anu kaopat asa kagunturan madu kaurugan menyan bodas. Artina kacida bungahna jeung kacida bagjana. Anu kalima asa katumu umur. Artina ngarasa atoh lantaran ditulungan dina keur aya kasusah. Tah biasa nama ieu teh dianggo jurusnya kudu nambut artos pamitos dipasihan. Sanes kitu nya wargi. Kumaha wargi? Sok ngadangu jurus paribasa nu sanes teu? Pami ditambut artos. Cobi pasihan bocoran di kolom komentarnya. Ulah hilap di like sareng di follow meh urang tiasa nanjirkeun deui paribasa Sunda. Hatur nuhun, sampurasun.